Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka-24 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-24na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagehan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Harita beja pabeja-beja tug nepi ka akhir nama eta beja teh nepi ka pakuwu ka Pak RT jeung ka para inohong lembur, malah nepi oge ka palebe. Atuh kuwu gancang leumpang pangheulana muru ka pelebah Tangkalimus deket Balong cenatna Juragan Surya. Bari dituturkeun ku sabringan urang pilemburan anu ngarasa panasaran. Barang salarean nepi ka tempat rajegna Tangkalimus, kabehanana ngajenghok panonna marolotot sabab nenjo pamandangan anu pikagilaeun. Didinya geus ngacelepeng layon bari eueuh huluan getih kentel keneh katempo ngabayabah gigireun eta layon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah layon sa ieu teh euy, ceuk paku bari muterkeun paneuteup ka para warga pilemburan anu aya di dinya. Salarea ngabetem taya nu wani ngajawab. Sabab layon teh eueuh huluan jadi rada sulit pikeun nangtukeun saha-sahana. Aya nu rada apal oge teu wani ngomong sabab bisi nyalahan. Sedangkeun harita urang lembur beuki loba anu ting torojol. Beuki lila
handapkeun tangkalimus beuki ngakimbung loba jalma bari ngurilingan layon menising seleket hayang ningali ti kadeuketan. Tapi saurang oge tacan aya nu wani nangtukeun eta teh layon saha. Ari anu curiga mah beuki loba, sabab beuki beurang beuki jelas eta pangawakan layon teh akur pisan jeung pangawakan si Wirsa budak Palebe. Keur kitu Palebe torojol datang seseleket hayang maju hayang nenjo ka layon anu eueuh huluan. Punten ieu punten, cing kuring bere jalan ieu kokolot ieu lebe tukang ngawinkeun ieu bere jalan. Cek Palebe bari seseleket. Urang lembur anu hidang mah buru-buru nyaring rai mere jalan keur Palebe. Ari para awewe sok hese diatur harita malah beuki seseledak lantaran hayang atra ningali layon buntung anu teu make calana. Panasaran ini mah siga kumahanya etana cenah layon teh buntung bari teu make calana. Cek saurang nini bari seseleket hayang kahareup. Tapi barang geus nepi kahareup langsung nungkupan peungeut lantaran teu wasa nenjo layon eueuh huluan. Palebe akur harita terus seseleket. Nya akhirna bisa maju kahareup. Barang bre nenjo layon tanpa sirah. Palebe manik ngakebeg hatena, ngalenyap dadana. Ari Pakuwu anu geus leuwih ti heula nitenan ka aya eta layon, pok nyarita ditujukeun ka Palebe. Kumaha Palebe? Manawi Palebe uninga ka ieu layon. Sabab ari ningal kaluhur mah geus pasti teu apal da teu aya sirahan ieu teh Palebe. Tapi kahandapna kuring teh asa-asa wawuh ka ieu layon teh Palebe. Cek Pakuwu, tapi nyaritana semua asa-asa sabab sieun bisi Palebe ruas. Nya saha kitu ieu teh Pakuwu? Kuring mah baluas itu nenjo geti anu ngabayabah kitu. Bari sirahna ka mana ieu teh geuning eueuh coplok dina tihang kopeahna. Temal Palebe can ngeuheun. Nya puguh teuing ka mana ari sirahna mah Palebe. Ke urang teangan sugan aya teu jauh ti dieu. Tapi coba-coba perhatikeun ku Palebe cing tenget kahandapna. Manawi Palebe wawuh jeung apal ka eta layon. Sabab ceuk kuring mah asa-asa siga Jang Wirsa budak Palebe. Cek Pakuwu. Gebeg Palebe mani ngagebeg. Geus kitu manehna ngadeuketan deui ka layon. Tuluy nitenan ti samet dada ka handap. Laju reet kana bajuna anu baseuh ku getih. Reet kana calanana anu morosot sama tuur. Jeung reet kana tanda lahir nu aya dina memuncanganana. Ujang anak king Ujang Wirsa Ujang ieu Ujang. Palebe karak sadar ayeuna mah yen bener caritaan Pakuwu teh eta layon teh si Wirsa pisan, anak tegasna pisan. Harita Palebe ngajarijeug meh ampir kapiuhan ngan untung kamburu disangkeh ku urang pilemuran. Nempok itu Pakuwu gancang paparentah. Dulur-dulur eta Palebe besok canda ka bumina. Terus ieu layon urang garotong urang canda ka bumi Palebe. Hayu anu sawarehna deui cobian pilarian mastaka ieu layon sugan aya deukeut ti dieu. Engke hasilna kudu aya nu laporannya ka kaula. Ku kula didagoan di bumina Palebe sok. Cek Pakuwu. Pak RT anu biasa ngatur tugas di Pakuwu harita langsung tanjak tunjuk ngatur ka para pamuda. Sangkan sawareh ngagotong layon. Sawarehna deui neangan hulu layon. Para jajaka teu hararese
langsung harita mancen garawe. Layon si Wirsa anu geus uhuluan teh digotong diasupkeun kana sarung, tulis sarungna di talangan ku awi. Geus kitu awina pada ngagarotong. Palabe anu kapiuhan oge digotong kana tandu meunang ngadedak nyieun. Anu sawarena pating kuriling bari nyaksrakan rurungkunan neneangan hulu si Wirsa. Barang palabe anu digotong geus nepi ka imahna disusul ku layon si Wirsa. Harita ambu lebe jejeritan. Bapak, kunaon Pak? Pak, kunaon? Jeung eta saha deui anu digotong? Cek ambu lebe. Tapi teu nu nembalan. Sabab kabeh keder rek kumaha nyaritana. Sok sieun ambu lebe teu bisa nampak kana kanyataan. Tapi untung harita ya saurang kolot anu norojol datang nyaeta Bah Murtala. Ulah wakaloba tatanya heula nyai. Eta heula urang tikungan jang lebe dina sadar. Cing ieu urang parancan heula eta jang lebe urang sadareugeun heula cik ka dieu. Abah minta jai keur bubaran palebe. Cek Bah Murtala. Mangga Abah, mangga. Ambu lebe gura kiru kapawan rek nyokot cai. Anu ngagarotong harita geus ngecageun gotongan. Palebe digolerkeun di teras. Ari layon si Wirsa ditunda di ruang tengah. Ambu lebe harita geus balik deui bari mawa cai sabatok. Song diasongkeun ka Bah Murtala. Ku Bah Murtala gancang ditampanan. Laju dijampean, geus kitu diusapkeun kana beungeut palebe. Teu sakara-kara kulisik, palebe ngulisik. Nyah beun tah, tuluy rurat rereh. Jang Wirsa. Kunaon ujang bet kitu Jang? Sanu geus ngarogalah hidup Jang? Saha? Cek palebe. Yo sing sabar jang lebe sing sabar. Sing tumarima kana kadar nampi kana takdir jang lebe. Sing kuat narima ieu cocoba jeung dodoja. Sing kuat Jang. Cek Bah Murtala ngupahan. Ari ambu lebe tacan ngarti kana caritaan salakina. Tapi hatena mah geus tagweh kanu digotong. Kunaon kitu? Bapak budak, Bapak, kunaon budak urang teh Bapak? Cek ambu lebe. Palebe langsung malik ka pamajikanana. Terus ngagabrug. Geus kitu ngomong man hari weus-weus bari dareudah. Ambuna si ujang teh cilaka ambuna. Geus aya nu ngaroga halah. Cek palebe bari nyegruk ceurik. Naon bapana? Si ujang aya anu ngaroga hala. Ambu lebe meni buncelik. Geus kitu kerlek. Bu lebe ngalangkerek kapiuhan. Palebe ngagugulung pamajikanana di barung ku hujan cimata. Bah Murtala sabisa-bisa ngupahan. Ari pakuwu jeung nu sejena ukur sing halureng kabeh repeh taya nu kedal carita. Sabab paku oge tacan wani paparentah hayang mastikeun heula sirah si Wirsa engke lamun geus pasti kapanggih atawa henteuna kakarak rek nyieun putusan. Sanggeus didagoan sababaraha lilana akhirna urang lembur anu ditugaskeun maluruh huluna si Wirsa teh pating torojol. Si Taupik minangka pamimpin pamuda harita lapor ka Pakuwu. Oh, punten Pakuwu. Abdi sabatur-batur teh tos usaha milarian mastakana Wirsa ieu teh. Rungkun-rungkun terus dicuk-curuk, sedong-sedong geus dikorehan. Nu bala disuai-suai, tapi labang we mastaka Wirsa teh teu kapendak-pendak Pakuwu. Cek si Taupik.
nyari geus usaha mah teu nanaon. Da kudu kumaha deui ari teu kapanggih mah. Meureun dibawa jauh kudu ngarogalana. Ceuk paku hatena jadi sedih. Sabab wargana aya nu ajal dina kayaan kacidanganesna henteu wajar. Geus kitu cung paku cengkat tuluy nyarita. Sorana rada ditarikeun ditujukeun ka sakabeh warga nu aya di dinya. Dulur-dulur sadayana. Ayeuna urang tatan-tatan geusan mulasara layon jang wirsa. Anu bisa ngamandian mait pek geura marandian. Anu bisa ngagali lahat jung kaditu geura kapangjaratan. Jeung anu bisa migawe pagawean anu sejena sok geura parigawe. Urang bantuan keluarga palebe anu keur meunang musibah jeung kapapatenan ieu. Hayu. Ceuk paku. Nya geus kitu mah warga Pelemburan kabehana hidang gancang saringkil rek migawe parentah ti pakugu. Nya akhirna sakabeh pagawean teh babarengan dipigawe ku warga Pelemburan. Gancangna carita mulasara layon si Wirsa teh geus rengse. Layon si Wirsa geus rengse di mandian, laju dibungkus ku boeh samalah geus disolatan. Ambu lebe oge geus sadar najan hatena masih cangcaya lamun anakna geus tilar dunya. Nya geus kitu malayon teh diarangkat, dibawa kana pasaran tuluy digotong muru ka astana. Para wargi sadayana cag kayaan di lembur sangkan urip urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun deui kayaan Nyimas Ratna Kumala. Ayeuna kahirupana geus teu beda jeung siluman, najan lain sapinuhna siluman oge. Ari beurang ngagebrat-ibrat sare di jero guha, dibarengan ku pangeussi guha kayaning kala, bayongbong, langir, babahaur jeung anu sejena. Kajen di guha loba sato anu matak ngabahayakeun, tapi ka Nyimas Ratna Kumala eta sato teh taya anu wani nyeureud atawa maco. Lamun datang wanci peuting, Nyimas Ratna Kumala kakalayangan ngideran puncrut Gunung Cermai. Nyeusepan saripati kekembangan anu loba jaradi jeung laliar. Sabab saripati kekembangan teh mangrupa kadaharana anu ngamatakeun dirina jagjag. Dagoan sia Jakalodra. Lamun ilmu aing geus sampurna, aing bakal ngarabut sirah Andika kutumbal di Gunung Cermai. Khusus sirah sia moal dibikeun ka nini guru, tapi bagian aing deuleuh hulu sia mah deuleuh Jakalodra. Ceuk Nyimas Ratna Kumala, ayeuna mah sorana henteu ngirung, tapi sorana seperti biasana. Geus kitu kalayang harita Nyimas Ratna Kumala ngalayang ngaluhuran kaluhureun kawah anu handapna ngebul ku haseup walirang. Teu karasa asa kamari aing ngarabut babatok si Wirsa. Ayeuna geus datang deui malam Jumaah. Geus waktuna aing ngaladeui babatok jajaka keur tumbal nyampurnakeun ilmu aing. Kira-kira hulu saha anu kudu dialaku aing ayeuna. Tapi tenang, sabab di lembur sangkan urip cukup loba jajakana. Urang tewak budak jajaka anu tara ngabandungan dongeng Mang Agus nepi ka tamat. Cek Nyimas Ratna Kumala. Geus kitu cele henteu
dina sisi jungkrang bari nyang hareup ka kawah Ceremai. Ayeuna aing hayang ngabuktikeun nanya kahebatan aing geus nambahan sakumaha cek sini nyarita ka aing. Cek Nyimas Rata Kumala jadi hayang ngabuktikeun deui kana kasaktianana anu geus katarima ku dirina. Geus kitu Nyimas Rata Kumala museurkeun kakuatan kana sapasang leungeunna. Seret tak tak ter karasa kana leungeun aya hawa panas anu ngalir mapai urat. Sanggeus jejeg teu anta parah deui Nyimas Rata Kumala ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup bari ngagorogo. Heup hiat beulesat katenjo tilu cahaya pating belesat keluar tina dampal leungeun Nyimas Rata Kumala. Beledak duak kadenge pating beledag sorak gelap ngampar disusul ku pating burinya yelir cahaya kilat. Tetela bener kakuatan aing ayeuna geus nambahan deui sakieu karek numbalkeun hiji manusia komo lamun geus aya kana puluhna pasti kakuatan aing moal aya nu ngelehkeun. Nyimas Rata Kumala hatena ngarasa bagja sabab kahayangna geus laksana ilmu nu aya dina dirina geus nambahan. Geus kitu mah Nyimas Rata Kumala gaya abag ngalayang deui harita kakalayangan kadang maju ngetan kadang maju ngulon awakna es tuning hampang pisan taya kadingrang taya kasieun. Sanggeus wanci nyedek ka janari Nyimas Rata Kumala tuluy mulang ka sarakana nyatana ka Guha Walet. Caturkeun dina poe isukna di lembur sangkan urip kaayaan meujeunna rame sabab palebe arek ngayakeun tahlilan katujuhna. Geus ilahar urang lembur sangkan urip lamun aya kulawargana anu maot teh esok diriungkeun nepi ka malam katujuhna. Jalma anu kadada kaduga mah kadang sok mencit domba atawa sapi keur nyuguhan anu ngariung. Nya palebe oge harita mencit domba jalu dua bari baradag. Warga pilemburan ngabarantuan buh lalakina buh awena kabeh ngilu paciweuh kana pagawean. Lalakina ngabantuan motongan daging nyiapkeun suluh ngala daun ngala cai jeung sajabana. Ari para awewena sibuk di pawon ngarendos samara nyiksikan kentang nyangu jeung sajabana. Atuh di mah palebe teh jadi haneuteun jadi rame kudu ngilu marasak. Sabari digarawe teh bari ngarobrol sakapeung heureuy ngarahan teu tiiseun teuing. Sabrak eueuh Nyimas Rata Kumala hatiku terasa hampa euy. Duh kacipta kene geulisna euy. Komo basa deka ningali bitisna an yang koneng. Aduh meni kabayang sok langsung hayang leungeun teh sok hayang asup kana jero kolor. Cek si Sahidin bari meresan daun jati anu meunang ngalatande. Maneh mah ari bare teu wani ngomong ari geus eueuh dicaritakeun geuning Din. Tembal si Dede Makmur. Nya kumaha atuh rek ngomongna sia teh apa nu ngalepe teh dikawal ku 5 urang. Lamun ngomong kacinta teh ka Nyimas Rata Kumala geus pasti sirah bakal benjol diteunggeul ku pangawalna dulu. Cek Sahidin deui Bung Ele. Heuh nya tapi sabenerna ka mana atuh Nyimas Rata Kumala teh? Da teu kapanggih layona geuning harita teh nya. Ceuk si Dede Makmur.
Nyameureun dibawa ku garongna euy. Milik gedenya garongna anu bisa ngopi awak nyimas sarta kumala. Aduh, kabayang cakialna asa opak gapleknya. Heuh. Jigana waduh ditangtungkeun, dikolerkeun, disangunjarkeun. Geus lah. Pokona teu kabayang, geus lah ngomongkeun deui euy. Dewek sok tak kuat pokona mah geus lah. Baik lagi jalan geus eueuh mah kudu omong-omong euy. Sahidin jeung Dede Makmur harita tuluy ganti pagawean. Ayeuna bagian narokan suluh jeung Sahidin masekan kalapa. Di dapur oge ibu-ibu rame bari barang gawe teh bari ngarobrol sakapeung sing cikikik teh nying serikeun naon. Ieu terong meuni ageng kieu asa teu wasa pikeun ngeureutana oge abi mah. Cek Bi Empi. Sakitu mah alit atuh ece. Kamari mah ece menang terong teh meuni badak. Meuni badak pisan. Meni gemes teh langsung we dikadek ku cece mah. Cek Bi Uni. Nu sejena sing cirihil atuh kayaan jadi tambah rame. Ari di balandongan nu aya di tepas hareup harita para inohong keur ngarumpul di dinya aya Pakuwu, Pak RT, Bah Murtala jeung anu sejena. Kabeh aya ngahadiran kana acara tujuhna budak Palebe. Palebe hatena jadi kaupahan sabab reueus nenje urang lembur anu guyub ngariung di imahna. Harita kadenge Bah Murtala anu keur cacarita salaku sesepuh eta lembur. Manusia hirup di dunia teh sabenerna keur ibadah ieu teh. Sabab sakabe tingkah pola laku urang bakal dipeuntun ibadah. Kitu lamun dilakukeunana kalayan ku kaikhlasan. Punta bantu jadi ibadah, tulang tulung jadi ibadah. Atuh burabere mere dahareun jadi ibadah. Malahan sare oge bisa jadi ibadah ari diniatan ku kaikhlasan mah. Tapi sanajan urang ngawangun masjid ngaluarkeun modal gede ari niat teu ikhlas mah nya moal jadi nanaon. Da kitu babakuna mah ceuk Bah Murtala. Sumun leres kitu bah. Terus terang we keur kuring mah anu berat teh ikhlasna. Dari barang gawe mah gampang. Cek Pakuwu. Komo kuring mah kadang kalana sok masih hayang deleka ka batur Pakuwu Bah Murtala. Batur teu salah teu naon, kadang kuring mah sok dipolototan. Palebe milu nimbrung. Nya akhirna mah obrolan teh jadi rame, sagala diobrolkeun, sagala dicaritakeun. Palebe anu keretung gara jadi kahibur hatena. Tukung silila reup Wan Cipeuting teh datang waktu beurang kasilih ku Wan Cipeuting. Ba'da magrib salarea geus ngariung deui di imah Palebe. Ayeuna mah arek tahlilan Ki Abdurrahmat harita geus siap pikeun mingpin eta tahlil. Dibarengan ku Bah Armadinata anu sok mingpin maos Yasin ngong kesepuhan Abdurrahmat Biantara. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Kadang mitra
para wargi saderek sadayana hatur nuhun tos kersa rumbageun di bumi Bribados kanggo ngalaksanakeun tahlilan kintun dunga ka almarhum pun anak nyaeta Jang Wirisa. Mugi awe almarhum ditampi amal kasehanana ditetepeun iban Islamna ditempatkeun di tempat anu merna raudhah mun riyadil jannah. Simkuring atas nami wawakil di Palebe sakali deui ngadurkeun nuhun ka sadayana. Ceuk Mbah Rohmat. Geus kitu Mbah Arma kunyam-kunyem maca hadoro. Di akhiran ku bacaan Al-Fatihah. Mbah Arma terus mingpin ngaji Yasin. Sanggeus rengse maca Yasin diteruskeun ku maca tahlil. Dipimpin deui ku Mbah Rohmat. Saterusna ditutup ku doa anu dipimpin deui ku Mbah Arma. Ngadoana meuni panjang. Barudak mah geus teu salabar loba nu amin-aminan bari narakolan piring. Nya akhirna maleman tujuhna Jang Wirisa teh lekasan. Urang lembur baralik ka imana masing-masing. Tapi barudak ngorama langsung sing rariung di gardu ronda bari malurak berkat tinu tahlilan. Nalika para pamuda keur maruka berkat tahlilan teu kanyahoan atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.